Kesel mamah mah ada kadulur bapak teh. Ulah sok gitu ya kadulur mah. Kudu akur, sok aya pangabutuh ke geura. Sombong gitu, balaga. Masalah naon deui aing mah? Heuh atuh da mamah teh ieu nelponan geus 10 kali teu diangkat-angkat, di WA teu dibuka-buka, eta teh ti isu kumaha teh nelponan teh geura. Aya dulur kalakuan kitu patut. Lain eta mama nelponan kitu erek naon ciga sok penting kitu. Kelak. Ieu rek ngampejakeun. HP-na teh tinggalin. Ieu teh ti isuk bisa da ieu. Bisi aya perlu. Kurang bager kumaha mamah kadulur geura ngabejaan. Naon kunyam kitu juga nu ngabela dulur. Bela mah pamajikan lain dulur. Nu saream ngomong aing mah. Naon bahasa Sunda lemesna popoean. Gampang atuh bahasa Sunda mas popoean mah jemuran eta mah. Eta mah bahasa Indonesiana atuh arapaleun sa Indonesia oge eta mah. Geus naon atuh? Pan poe teh dinten. Oh, Berarti lamun popoean teh dinten-dintenan. karak ngadenge popoean dinten-dintenan mah mungkin gitu. Eta panon poe oge henteu jadi soca dinten geuning eta mah ngaya-ngaya. Terus naon atuh? Oke, ada kudu di pikiran atuh ah. Ada teh hayang di pikiran jangan oge dijawab pertanyaanna. Heueuh ke heula atuh. Heuh sok dulu atuh. Aing mah Pak, alhamdulillah siapa ayeuna mah jadi beunghar teh. alhamdulillah atuh ari jadi beunghar mah. Kan eta ti mana mimitina? Jose aku jadi beunghar. Alhamdulillah mamah teh menang milik. Milik naon ari mama? Meni asal lareuwas. Anter yuk ka toko emas bisi kaburu nutup. Gampang masalah nganter mah. Ngan eta naon heula? Tadi mama dibere lauk emas ku Ceu Haji. Gede siapa aya sakilo emas sigana teh. Eta lamun dijual ka toko emas. Jadi sabaraha duitnya? Nya lamun emas mah ieu gede duitna. Bisa kabeli sagala rupa. Ngan eta lauk emas mah da moal ditampa atuh ku toko emasna oge. Sok laraneh wae kumaha pikiran mama aing mah. Ini asa teu mangrupa pisan ieu. Ieu lauk emas mah ulah dibawa ka toko emas. Tuh ngalah daun, surawung gigireun petikan, jieun pais lauk, ngeunah. Lain dibawa ka toko emas ah aing mah. Pak, urang tetebakan yuk. Hayu, tetebakan naon? Ngaran Sato. Gampang gitu mah. Ayo burukeun. Besok tapi ti bapa heula mimitina. Heeh, tina huruf naon heula? A. Ayam a mah, mamaheun. Asin. Asin? Aneh wae. Ah. Emang ayah satu asin? Nya aya atuh. Endog nage aya, endog asin. Berarti aya satu nage asin. Warna naon dogna eta? Warna biru. Eta mah dog meri atuh lain dog asin ini. Apa mamah oge pernah ngasakan endog meri mah?